Tahun baru, semangat baru, cita-cita baru. Assalamualaikum Neti. Iya teh sebenarnya video poe kamari geningan bes anu sampe meh ngagoreng sosis teh ya. Tuh kapan katingali lamun emak-emak dastar nangis bararase. Geuning eta teh geus sagala dipilaku. Gegeroh lap kana baju. Tas ngisikan bujur magicom lap kana baju. Ampolana ari keur ariweuh mah geuningan ngelap leho budak oge sarua ku baju deui. Teh lalampahan mah karek beres di imah jeung di dapur. Keun papakean macan ditoli-toli. Puguh da beuteung teh geus didedelan ku susupanan oge anger we dalit dut ku ieu. Eueuh acara makan di luar segala. Soe ku ya di imah ngongkolakeun nu aya. Anger moal pati jauh masing dahar di luar oge. Mun teu jeung goreng hayam jeung goreng lauk kur kitu we meureunna. Peda kitu meureun ngeunahna teh peda teu dipilaku ku sorangan jadi teu kudu capek heula. Bisi pajarkeun teu make judul. Masak poe ayeuna teh rek nyieun ayam goreng sambal ijo anu matak meakeun kejo. Mun meakeun kejo soten jangan kami we. Teuing budak jeung bapana nama. Kapan anti pisan kan ulada teh. Tapi geningkeun bae. Na mungeunana oge ieu. Kapan geus ngarancana teh rek ngagoreng sosis geuningan. Seperti biasa untuk bumbunya kita blender kokod saja besti. Coba teu boga teh blender listrikna. Nah cek batur mah bakal leuwih ngeunah di blender kokod teh da. Ieu bumbu nama biasa we bawang goreng bawang bodas cabe jeung tomat. Hayamna digoreng nepi ka kuning keemasan. Kuning kehitaman mah meureun ngaranna tutung kapanan li. Yang tos dieureikeun sapali bumbunya kita gojojoskan saja besti. Hilap tak kasih saori, kasih roy sareng kasih enggul. Eta mah ketang balik dikeuna selera we. Gulaan heug henteu we kajeun. Da kalna ieu teh hiji nu kurang teh besti. Aya daun jeruk, teu aya jerukna ieu teh jeruk limau eta tah. Waas nyonyos-nyos. Rasana teh jadi asam pedas. Tapi geus lah besi ngeunah ku ieu saki oge top markotop we pokona nama. Mana tong dideli lah beuteung motos dalit dut da ieu teh geuningan. Pokoknya gerahara nyat kana piring. Man aya nama urang geura nyenok heula sangguna. Labna aya kacang panjang dadak ampun meuni enak amis teh besti ieu teh. Alhamdulillahnya besti waktu teh meuni nyerelek setahun-tahunana teh. Kitu dipake balangsak anggot mun dipake bunga meureun nya. Beuki nyerelek we siganana teh waktu teh. Nya kudu disukuran we meureun ari hirup mah. Mudah-mudahan di tahun 2002 genep ieu segala cita-cita urang mugia digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin.